Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna urang medar ngeunaan carpon. Carita pondok. Nu kumaha ari carita pondok teh? Urang sadayana pasti tos teu beureug deui kana karya sastra. Karya sastra teh dibagi kana dua jenis. Aya karya sastra prosa, aya karya sastra puisi. Contoh karya sastra prosa diantarana aya dongeng, carpon, jeung novel. Dina ieu pedaran museur ngeunaan carpon. Naon anu ngabedakeun carpon jeung karya liana? Ciri anu kahiji, carpon mah wangun fiksina pondok. Lebah ukuran pondokna aya nu ngukur ku jumlah kecapna, nyaeta antara 5.000 nepi ka 10.000 kecap. Aya oge anu ngukur ku waktu macana, nyaeta kurang leuwih 1/4 jam upama dibaca nepi ka rengse teh. Sifatna naratif, hartina nyaritakeun atawa ngisahkeun. Carpon kaasup kana karangan fiksi, hartina carita rekaan hasil imaji pangarang. Di kelas 7, hideuk kungsi diajar dongeng. Eusina ngandung rupa-rupa hal anu pamohalan atawa teu asup kana akal. Tah, ari carita pondok mah caritana teh realistis, napak dina kahirupan nyata, nepi ka siga anu nya kajadian. Kajadian-kajadianana oge dina carpon mah ditetelakeun saperluna bae, henteu nyosok jero. Kajadian anu dicaritakeunana ilaharna museur kana kajadian utama. Kitu deui para palakuna, para loba-loba, malah teu saeutik carpon anu palakuna ngan saurang. Dina teks carpon, urang tangtu mindeng manggih kecap panganteb. Di antarana aya kecap teh, mah, bae, oge atawa ge, wae atawa we, deui, keneh, jeung tea. Tah, eta kecap-kecap teh gunana pikeun ngantepkeun bagian kalimah anu dipentingkeun. Sakitu pedaran ngeunaan carpon. Mugia manfaat. Hatur nuhun, sampurasun.